Faslun ari ieu eta hiji pasal. Pi umurin nu tetep ieu pasal dina mertelakeun pirang-pirang urusan perkara. Tukhalifu ngabedaan piha dina ieu umur saha almar'atu awewe. Dan tutup pandan kan sing rekep. Tukhalifu ngabedaan piha dina ieu umur saha almar'atu awewe arojula kalalaki fi sholati dina sholat. Wadakaro jeung geus nyaritakeun saha al musannifu ki musannif dalika kana itu umur fi qaulihi dina ucapan musannif wal mar'atu tegasna mah lapad wal mar'atu logatna wal mar'atu jeung ari awewe tu khalifu eta ngabedaan itu mar'ah arojula kalalaki fi khamsati asya dina 5 pirang-pirang perkara. Ieu pasal rek ngajelaskeun tentang perbedaan lalaki jeung awewe dina ibadah dina salat terutama. Jadi 5 perkara perbedaanna antara awewe jeung lalaki. Parojulu maka ari lalaki dina salatnya. Perbedaan lalaki jeung awewe dina salat aya 5. Parojulu maka ari lalaki yujapi eta ngarenggangkeun itu rojul. Ayar pa'u tegasna mah ngangkatkeun rojul. Mirfaqoihi kana dua sikuna itu rojul. Anjan baihi tina dua gigirna rojul. Jadi pas ngangkatkeun pandangan teh kieu tadi nya kudu direnggangkeun tina jangjangna. Wayakilu jeung ngemplengkeun wayakilu jeung ngemplengkeun ayar pa'u tegasna mah ngangkatkeun batnahu kana beuteungna itu rojul anfakhdaihi tina dua pingpingna itu rojul birukui dina ruku wa sujudi jeung dina sujud dilebarkeun kitu tah. Wayajaru jeung narikeun itu rojul fi maudil jari dina tempat tarik. Narikeun kana salat subuh tarikeun, salat isya rakaat kahiji duana. Wa taqaddama jeung geus narima ti heula. Mana mangpi? Oi. Mpi ka mana? Wa taqaddama jeung narima ti heula. Mana nih teka dia? Naon bayanuhu penjelasanana itu maudhi'il jahri. Naon bayanuhu penjelasanana itu jahru fi maudhi'i dina tempatna itu jahru. Wa idanaba jeung di mana-mana ngelingan. Hu kaitu rojul. Hai asoba tegasna mah ngeunaan. Hu kaitu rojul naon sayun hiji perkara fi sholati dina salat sabaha maka maca tasbih itu rojul. Lamun hilap si imam maka lamun ngemutan jelema maka sunat maca tasbih. Fayaqulu maka ngucapkeun itu si rajul. Subhanallahi kana lapad subhanallah.
because didikri tapi kade maksudna because didikri kalawan maksud dikir because didikri kalawan maksud dikir pakot hungkul au ma'al ilami atawa sarta mere nyaho au ma'al ilami atawa sarta mere nyaho au atlaqo atawa ngamutlakeun au atlaqo atawa ngamutlakeun itu rajul au atlaqo atawa ngamutlakeun itu rajul lam tabtul maka teu batal naon salatu salatna itu rajul lam tabtul maka teu batal naon salatu salatna itu rajul awil i'lama atawa mere nyaho awil ilama atawa mere nyaho pakot hungkul batalat maka batal itu salat diri niatna ulah mere nyaho hungkul tapi kudu sarta dikir wa auratu rajuli jeung ari oratna lalaki wa auratu rajuli jeung ari oratna lalaki ma eta perkara baina suratihi antara bujalna itu rajul baina surati antara bujalna itu rajul warukbatihi jeung tuurna itu rajul warukbati jeung tuurna itu rajul amahuma anapun ari itu surah warukbah amahuma anapun ari itu surah warukbah palaisa maka eta sanes itu surah warukbah palaisa maka eta sanes itu surah warukbah minal aurati eta tetep tina aurat minal aurati eta tetep tina aurat wala jeung sanes naon ma perkara pauqahuma tetep ma saluhureun surah warukbah pauqahuma tetep itu ma saluhureun surah warukbah wal mar'atu jeung ari awewe tu khalifu eta ngabedaan mar'ah wal mar'atu jeung ari awewe tu khalifu eta ngabedaan itu mar'ah ar-rajula kalalaki fil khamsati dina 5 al-madqurati anu dicaritakeun khamsah fil khamsati dina 5 al-madqurati anu dicaritakeun itu khamsah painaha karena sayakosna itu mar'ah tadumu eta ngumpulkeun itu mar'ah tadumu eta ngeupulkeun atanapi ngumpulkeun itu mar'ah ba'dha kana sawarehna itu mar'ah ila ba'din kana sawarehna deui patal suku maka ngantelkeun mar'ah batnaha kana beteungna mar'ah bipahdaiha kana dua pingpingna mar'ah birukuiha dina rukuna itu mar'ah wa sujudiha jeung dina sujudna itu mar'ah ketika ruku jeung ketika sujud beteungna kudu antel kana pingping kudu adek kitunya ulah renggang ari pamegat makan renggang watah padu jeung ngahandapkeun ngarendahkeun ngalaunkeun watah padu jeung ngalaunkeun itu mar'ah sauta kana suantena itu mar'ah in salat lamun salat itu si mar'ah bihadrati rijali di payuneun pirang-pirang lalaki alajanibi anu deungeun-deungeun itu rijal wa in salat maka lamun salat itu si mar'ah munfaridatan barina anu nyorangan anhum ti itu rijal jaharot maka narikeun itu si mar'ah wa idanaba jeung di mana-mana keuna ngeunaan ha ka itu mar'ah naon syai'un naon fi sholati dina salat sopakot maka nepuk itu mar'ah tanapi keprok itu mar'ah tah kitu tah sopakot maka ngeprok itu mar'ah bidorbi batnil yamni ku nengekeun beuteul ku nengekeun dampal leungeun katuhu bidorbi batnil yamini ku nengekeun dampal panangan katuhu bidorbi batnil yamini ku nengekeun dampal panangan katuhu ala dohri simali kana tongong panangan anu kenca
ala dori simali kana tongong panangan nu kenca berarti kieu nya tah kitu Sri kieu tah awi mun aya kabejaan Palau dorobat maka lamun nengeulkeun itu si mar'ah. Palau dorobat maka lamun nengeulkeun si mar'ah. Batnan kana beuteung. Batnan kana beuteung. Batnan kana dampal leungeun. Batnan kana dampal leungeun. Bibatnin kana dampal leungeun sejen. Bibatnin kana dampal leungeun sejen. Bibatnin kana dampal leungeun sejen. Bikos dila bi kalawan maksud ulin. Berarti kieu ya. Ulah kitunya. Ulah keprok kieu tapi kudu kieu bikos dilabi kalawan maksud ulin bikos dilabi kalawan maksud heureuy ulinan walau qalilan sok sanajan saeutik walau qalilan sok sanajan saeutik ma ilmi tahrimi sarta nyaho kana kaharamanana ma ilmi tahrimi sarta nyaho kana kaharamanana batolat maka batal naon salat tuha salatna itu mar'ah batolat maka batal naon salat tuha salatna itu si mar'ah wal khungsa jeung ari hukum wandu kal mar'ati eta tetep sapertoskeun awewe wajami ubadanil mar'ati jeung ari sakabeh badana awewe al hurrati anu merdeka itu mar'ah auratun eta orat sakabeh badan awewe anu merdeka eta teh orat ila wajaha anging raraina itu mar'ah wa kafaiha jeung dua dampal pananganna mar'ah wahadihi jeung ari aurat auratuha eta auratna itu si mar'ah mar'atul hurrah bisolati dina jero salat amma kharijat salati anapun ari dina saluarna salat amma kharijus salati anapun ari dina luarna salat Pauratuha maka eta ari oratna itu mar'ah jami'ul badani eta sakabeh awak wal amatu jeung ari amat awewe beulian karojuli eta tetep sapertoskeun lalaki jadi awewe beulian mah sapertos lalaki tina bujal nepi kana tuur oratna teh bubal gabel eta nama teu naon kaciri oge patakunu maka bukti naon auratuha auratna itu si amat ma eta perkara baina suratiha tetep ma antara bujalna itu si amat warukbatiha jeung tuurna si amat paslun ari eta hiji pasal pi ada di mubtilati sholati nu tetep ieu pasal dina martelakeun bilangan pirang-pirang perkara nu ngabatalkeun salat pi ada di mubtilati sholati nu tetep ieu pasal dina martelakeun bilangan pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana salat waladi jeung ari perkara yabtulu batal bihi kusabab alladzi naon as-salatu salat ahada asyara eta aya 11 naonana syai'an perkarana hal yang dapat membatalkan salat itu ada 11 al-kalamu tegasna kahiji nyarios al-amdu anu ngahaja as-sholihu anu pantes li khitabil adamiyina pikeun mituturan manusia ngobrolkeun anu naon pantes jang mituturan manusia sawaun ari hukum eta nu sarua ta'allaqona hacumantel itu kalam bimaslahati sholati kana kamaslahatan salat aula atawa henteu
eta mah arek aya hubunganana jeung kamaslahatan salat atau henteu cara. Contohna teh keur salat pis atau geser ka katuhu. Nah, itu batal. Wal amalu jeung kaduana gerakan al kasiru anu loba. Al kasiru anu loba. Nu kaduana aya gerakan anu loba. Al mutawali anu tuluy-tuluy. Kasalasi khotowatin ari contona eta tetep sapertoskeun tiru pirang-pirang lengkah. Kasalasi khotowatin ari contona eta tetep sapertoskeun tilu pirang-pirang lengkah. Ngalengkah 3 kali itu batal salatna. Amdan eta ngahaja kana bukti naon dalika itu amal. Aw sahwan atawa poho. Amal amalu anapun ari gerakan al qalilu nu saeutik. Amal amalu anapun ari gerakan al qalilu anu saeutik. Fala tabtulu maka eta teu batal. Naon as-salatu salat. Naon as-salatu bi salat bihi kusabab itu al amalul qalil. Wal hadasu jeung kasalajengna hadas. Al asgaru nu leutik itu hadas. Wal akbaru jeung anu gede. Wa hudusun najasati jeung salajengna anyar datangna najis. Wa hudusun najasati jeung salajengna anyar datangna naon? Anyar datangna najis. Kasumpingan najis nuju netepan. Aya teh cak-cak nerap kana acuk nuju netepan. Alati anu layu pateu dihampura. Naon anha itu alati. Walau waqa'a jeung lamun tumiba. Ala taubihi kana bajuna itu si jalma. Naon najasatun najis. Walau waqa'a jeung lamun tumiba ala taubihi kana acukna si jalma. Naon najasatun najis. Ya bisatun anu garing itu najasah. Panafado tuluy ngagibrigkeun ngagibrigkeun ge nya kitu tah tadi kitu kan ngagibrigkeun atau ngirabkeun si saha teh si jalma. Panafado tuluy ngagibrigkeun si jalma saubahu kana acukna si jalma halan dina pada harita seketika langsung dikibringkeun gitu tah. Dikibringkeun acukna lam tabtul maka teu batal. Naon salatna si jalma. Si jalma. Contoh Ropik nuju netepan. Aya tai cak-cak anu garing tapi kade lamun nu baseuh mah teu sah. Aya tai cak-cak anu naon? Anu garing cumping kana naonna kana acukna langsung Ropik teh seketika pas sele tai cak-cak nu garing kade dikitukeun langsung nya dikibringkeun kan ngacleng. Nah maka teu batal salatna. Tapi lamun tai cak-cakna anu baseuh apa itu mah batal salatna. Atau tai cak-cak nu garing tapi kalah diantep ku Ropik teh dikibringkeun. Nah itu mah batal salatna. Salajengna masih perkara nu ngabatalkeun teh watagiru niati jeung barobahna niat. Kalau nggak kalangkung. Wan kisyaful aurati jeung narima kabukana aurat. Cara nuju netepan ayeuna di Pangandaran. Angin ngagelebug badag ti laut. Ayeuna sarung Ropik ayeuna kabukakeun dugi ka katingali lato-latona. Maka batal salatna. Amdan barina ngahaja. Pain kasyupa maka lamun mukakeun pain kasyapa maka lamun mukakeun
ha kana itu aurat, ha kana itu aurat. Naon arrihu angin, naon arrihu angin, naon arrihu angin. Pasataro tuluy nutupan si jalma, pasataro tuluy nutupan si jalma. Ha kana itu aurat, ha kana itu aurat. Pilhali dina pada harita, pilhali dina pada harita. Lam tabtul maka tebatal, lam tabtul maka tebatal naon salatu salat nasi jalma. Lam tabtul maka tebatal non salatu salat jama. Menuju salat di pantai Pangandaran, kabukakeun salatna tapi langsung ditutup, tutupan seketika, set langsung ditutupan gitu maka tebatal. Tapi lamun diantep pembatal. Tamatak salat teh nya lamun anu dikoko ieu pameget wayahna jerona kudu nganggo kaos. Kudu nganggo naon? Kaos. Da bisi ayeuna ai koko kan kancingna ayeuna make kancing kan aya nu mukanya. Nah, sementara bujal katingali maka itu batal sholatna. So ketika ruku geningannya ketika ruku so katingali. Nah, maka kedah nganggo kaos bari kedah dilebetkeun kaosna teh didempet ku sarung. Amit naon amit kaciri oratna. Watago yuruniati jeung salajengna nu ngabatalkeun salat teh watago yuruniati jeung barobahna niat. Watago yuruniati jeung barobahna niat. Kaayan wiari contohna tetap sapertoskeun yen niat si jalma. Kaayan wiari contohna tetap sapertoskeun niat si jalma. Al khuruja kana keluar, al khuruja kana keluar minas sholati tina salat. Niat keluar tina salat. Wastidbarul kiblati jeung salajengna wastidbarul kiblati jeung nukangan kiblat. Wastidbarul kiblati jeung nukangan kiblat. Salatna kalah muter kawetan. Kaya ala ari contona eta tetep sapertoskeun yen ngajadikeun. Kaya ala ari contona eta tetep sapertoskeun yen ngajadikeun. Kaya ala ari contona eta tetep sapertoskeun yen ngajadikeun si jalma. Ngajadikeun si jalma hakana itu kiblat, hakana itu kiblat. Qol padorihi dina satukangeun tongongna si jalma. Qol padori dina satu kangen tongong nasi jalma. Qol padori dina satu kangen tongong nasi jalma. Salajengna wal aklu jeung barang dahar. Wal aklu jeung barang dahar. Wasyurbu jeung nginum. Wasyurbu jeung nginum. Meskipun ngadahar remeh nu aya dina waos. Dina waos aya remeh nyelap. Ditelag gue keur dina salat teh susah sih eta itu batal atawa neleg atawa cai kathiron eta loba kana bukti kathiron eta loba matak tak kamari disunahkeun arek salat teh kudu naon nyiwak nyikat gigi ame bisi aya anu katuang bisi aya anu kaleueut. Kathiron eta loba kana bukti naon almaqulu nu didaharna. Kathiron eta loba kana bukti naon almaqulu anu ditaharna. Wal masyrubu jeung anu diinumna eta mah rek loba rek au qalilan atawa eta saeutik. Au qalilan atawa eta saeutik. Ila yakuna angin yen bukti ilaku ayakuna angin yen bukti saha asa susi jalma fi hadhihi surati dina ieu gambaran fi hadhihi surati dina ieu gambaran jahilan eta anu bodoh tahrima dalika kana haramna itu tahrima dalika kana haramna itu aklu wasyurbu tahrima dalika kana haramna itu aklu wasyurbu kecuali jamana teu apal bahwa ngadahar jeung nginum teh eta ngabatalkeun salat. Ayeuna mah geus apal. Wal qahqahatu jeung nomor kasalajengna qahqahah. Naon qahqahah teh? Seuri aya soraannya. Gumuyurata. Atawa ngadehem gitu qahqahah teh. Wal qahqahah jeung ayeuna gumuyurata cenanya. Gumuyurata teh seuri aya soraan. Wa minhum atawa qahqahah nya semacam itu mengeluarkan suara tapi sanes ngobrol.
Nah karena kikituan oke kalau ayo keur salat ayo kikituan itu mata ngabatalkeun salat komo susurian atawa lamun misalkan ayeuna kerja di imam terus ayeuna aya naon reuhak anu ngaganggu karena benerna Fatihah karena benerna maca Fatihah contoh atau hidap keur surat sorangan atau keur mau nah maka kitukeun saeutik teu naon lamun kira-kira ngaganggu karena salahna maca Fatihah gara-gara aya reuhak mah teu naon gitu ngan ulang ngahajakeun atau babatukan kudu nama ditahan aya batuk aya dehem kudu nama ditahan kewe geus beres salat batukna geus beres assalamualaikum karek we sok batuk sing loba wa minhum jeung eta tetep guludug geuningan wa minhum jeung eta tetep tisapalina ulama wa minhum jeung eta tetep tisapalina ulama man ari ulama yu'abbiru ngabahasakeun itu man yu'abbiru ngabahasakeun itu man anha tina itu kohkohah bidohki ku bahasa dohki dina kitab lain para ulama ngabahasakeun sanes kohkohah tapi dohkun artosna dohkun teh seuri nya isarahna makanan nu kitu we ngaluarkeun suanten anu sanes ngobrol cara ngadehem seuri batuk dan lain-lain waridatu jeung terakhir murtad anu ngabatalkeun kana salat nyebut anjing wahia jeung ari itu ridah murtad qatul islami eta naon pegat tina Islam bikaulin ku ucapan naon ku ucapan au pa'lin atanapi kupada melan contoh keur salat kieu Ropik teh ya tingali keur salat kieu keur salat kieu tah Ropik nah anu kitu teh kan ngabentukeun naon salib gitu kieu teh ibadahna Kristen umat Kristiani kalaki kituan nah batal salatna sabab murtad kaluar tina Islam kudu syahadat deui paslun ari eta hiji pasal piada di rakaati salati nu tetep ieu pasal dina martelakeun bilangan pirang-pirang rakaat salat piada di rakaati salati nu tetep ieu pasal dina martelakeun bilangan pirang-pirang rakaat salat wa rakaatil paroidi jeung ari pirang-pirang tah ieu mah tinggal nyebutan hungkul ieu mah teu kudu dijelaskeun wa rakaatul paroidi jeung ari pirang-pirang rakaat salat fardu wa rakaatul paroidi jeung ari pirang-pirang rakaat salat fardu aya pikul yaumin tegas pikul yaumin walatin tegas nama dina 24 jam aya pikul yaumin tegas nama dina saban-saban poe walatin jeung peuting dina 1 kali 24 jam fi sholatil hadari dina salatna dina salatna di lemur fi sholatil hadari dina salat di lemur lain keur berpergian ila yaumal jumati angin poe jumaah ila yaumal jumati angin poe jumaah sab'a asyarata artinya sab'a asyarata eta ayat 17 sab'a asyarata eta ayat 17 nonna rakaatan nah Merdeka Indonesia tanggal 17 Al-Quran diturunkan tanggal 17 sapoe sapeuting urang ulah poho kana 17 ama yaumal jumati anapon dina poe jumaah anamal yaumal jumati anapon dina poe jumaah pada durokaatil paroidi maka ari bilangan pirang-pirang rakaat salat fardu pada durokaatil paroidi maka ari bilangan pirang-pirang rakaat salat fardu yaumiha dina poenan itu jumaah yaumiha dina poenan itu jumaah khamsa asyarata eta aya 15 khamsa asyarata eta aya 15 naonna rakaatna 17 kurangi 2 da salat jumaah mah 2 rakaat atau 4 rakaat jadi 15 wa ma'adadu rakaati salati safari wa ma'adadu rakaati salati safari jeung anapun ari bilangan pirang-pirang rakaat salat
salat dina perjalanan. Wa madadu rakaati sholati safari jeung anapun ari bilangan pirang-pirang rakaat salat dina perjalanan. Pikul yaumin dina saban-saban poe lil qasiri pikeun jalma anu ngosor salat lil qasiri pikeun jalma anu ngosor salat paihda asyarota maka eta 11 paihda asyarota maka eta 11 naonana rakaat namun alim 17 hayang 11 init-initan kanu jauh tapi saparut naon ayeuna tawil. Wa qauluhu jeung ari ucapan ki muzannib wa qauluhu jeung ari ucapan mana teh piha arba wa salasuna sajdatan wa arba tasna takuna tasmatin oh ilahnya ya ila akhirih dhahirun. Wa qauluhu jeung ari ucapan anak ki muzannib piha tegasna malapad piha logatna piha eta tetep dina itu rakaatil faraidi piha eta tetep dina itu rakaatil faraidi di awal arbaun ari opat wa salasuna jeung 30 berarti sabarji 30 arbaun wa salasuna ari 34 naonana sajdatan sujudna ropik satu hari satu malam itu ayat 34 kali sujud dan 34 kali sujud ke Allah ropik. Wa arba'un watisuna jeung wa arbaun teh opat watisuna jeung 80 wa arba'un watisuna jeung 84 naonana takbiratan takbirna opik sapoe sapeting itu 94 kali maca takbir. Watisatu tasyahudatin jeung 5 pirang-pirang tahiyat salapan watisatu tasyahudatin jeung 8 pirang-pirang tahiyat ropik sehari samalam 9 kali tahiyat wa asru taslimatin jeung 10 pirang-pirang kali salaman wa asru taslimatin jeung 10 pirang-pirang awe salam 10 salaman. Tuh berarti mun 10 salaman 10 kasalametannya wa mi'atun jeung 100 wa mi'atun jeung 100 wa salasun jeung 3 wa salasun jeung 3 wa khamsuna jeung 50 wa khamsuna jeung 50 berarti sabaraha 153 wa mi'atu wa salasu wa khamsuna jeung 153 naonana tasbihatan tasbihna gitu. Alim eleh jeung tatangkalannya tatangkalan unggal detik tasbihna ropik sehari semalam tasbihna sabaraha 153 dikir hungkul berarti dina salat tuh. Wa jumlatul arkani jeung ari sajumlahan pirang-pirang rukun wa jumlatul arkani jeung ari sajumlahan pirang-pirang rukun fi sholati dina salat fi sholati dina salat mi'at naon teh mi'atu wasitatu wa isruna mi'atun eta 100 wasitatun jeung genep wasitatun jeung genep wa isruna jeung 20 sabaraha berarti 120 genep naonana rukunna 120 genep rukun pisubhi eta tetep dina salat subuh pisubhi eta tetep dina salat subuh salasuna ari 30 naonana rukunna dina salat subuh 30 rukun wapil maghribi jeung eta tetep dina salat maghrib dina salat maghrib mana eta teh isnani ari 2 wa arbauna jeung 40 berarti sabariji 42 naonana rukunna wa fir rubaiyati jeung eta tetep dina salat anu 4 rakaat wa fir rubaiyati jeung eta tetep dina salat anu bangsa 4 rakaat wa fir rubaiyati jeung eta tetep dina salat anu bangsa 4 rakaat cara salat lohor salat asar jeung salat isya arbaatun ari opat wa khamsuna jeung 50 opat naonana rukunna ila akhirih dugi ka akhirna itu qauluhu musannifnya tadi wa qauluhu ila akhirih dugi ka akhirna itu qauluhu dohirun eta anu jelas teu kudu dijeroan di naon teu kudu dijelaskeun sampai mendalam kan geus kaharti bieu ge logatan hukul ge goniun tur anu sugih
ani syarhi tina penjelasan tinggal maca hungkul. Waman jeung ari saha jalma ajaza atau ajiza eta apes itu siman. Waman jeung ari saha jalma ajiza eta apes itu siman. Anil qiyami tina nangtung fil faridati dina salat fardu. Fil faridati dina salat fardu. Jalma teu kuat nangtung. Lima syaqqatin karena ripuh. Lima syaqqatin karena payah atana piripuh. Talhaku anu milu itu masyakoh. Talhaku anu milu itu masyakoh. Kaitu siman. Kaitu siman. Pikiami dina nangtungna itu siman. Pikiami dina nangtungna itu siman. Jalma ripuh karena ada alasan ayeuna karipuh penyakit ketika nangtung teh sholat maka sholat siman. Sholat maka sholat siman jalisan barina anu diuk. Jalisan barina anu diuk. Ala ayyi hayatin bari netepan kana nu mana wae tingkah. Ala ayyi hayatin bari netepan kana nu mana wae tingkah. Ala ayyi hayatin bari netepan kana nu mana wae tingkah. Syaa anu karep siman. Syaa anu karep siman kana ayu. Syaa anu karep siman kana ayu. Walakin iftirasuhu ieu mah geus dijelaskeun kamari ge. Walakin iftirasuhu jeung tatapina ari diuk iftirosna siman. Walakin iftirasuhu jeung tetapina ari diuk iftirosna si iman. Kumaha diuk iftiros teh? Dampal sampean kenca diango alas, diango amparan kanggo bujur. Walakin iftirasuhu jiga tayat awal. Walakin iftirasuhu jeung tetapina ari diuk iftirosna si iman. Fi maudhi'i qiyamihi dina tempat nangtung nasi iman. Fi maudhi'i qiyamihi dina tempat nangtung nasi iman. Heuh ngagantian nangtungna ku diuk iftiros. Afdalu eta leuwih utama. Afdalu eta leuwih utama. Min tarabbu'ihi tibatan diuk silana siman. Min tarabbu'ihi tibatan diuk silana itu siman. Min tarabbu'ihi tibatan diuk silana itu siman tatibatan kieu. Tarabbu teh sila. Fil adhari cekaul dohir. Fil adhari jeung cekaul dohir. Cekaul anu langkung dohir. Waman jeung ari saha jalma imah nangtung teu bisa diuk teu bisa. Waman jeung ari saha jalma ajija eta apes siman. Ajija eta apes siman anil julusi tina diuk. Teu mampu diuk acan ieu. Sholat maka sholat itu siman. Sholat maka sholat itu siman. Mudtajian barina anu nyangigir. Mudtajian barina anu nyangigir. Sok we salatna kumaha nyangigir. Tata cara nyangigirna di dinya teu aya nya. Tata cara nyangigirna nyaeta ayat taji'al musolli ala janbihil aiman mustaqbilal qiblat biwajihi wa muqaddami badanihi kal mayyiti fil lahdi. Cara mayit dina liang lahat nyaeta ayeuna mayun ka kiblat tah kitu tah nyangigir dina naon ieu teh dina beulah dina gigir anu katuhu jadi kitu tah cara nyangigirna ka kiblat mayuna kartos teh jiga mayit Tropik tah dipayunkeun dia Tropik teh berarti sirahna ka mana ka itu teh ka kaler sampeana ka kidul mastakana nyangigir ka mana mayun ka ditu ka kiblat tah kitu sunatna. Iya teh nyangigir teh bisi aya nu teu damang misalkeun tah sangigirkeun we kitu aki Tropik misalkeun teu damang kitu nya contoh ieu mah teu mampu diuk ke kanker gering teu mampu diuk keur di rumah sakit sok we sangigirkeun kitu ki nyangigir heula ki gitu nya Pain ajija aya nu nyuhunkeun doa nuju dioperasi salah sawios rama ibuna santri. Ibuna salah sawios ibuna santri aya nu nuju dioperasi ayeuna nuju dioperasi di rumah sakit. Mudah-mudahan ayeuna dipasihan kasabaran, dipasihan ayeuna kadamangan, dipasihan deui kasehatan kaafiatan, sing dipasihan kasabaran khusus kanggo anjeunna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Duka terangan duka henteu ngurang kali nama da panteu nyekel HP.
salajengna fa in ajija mudah-mudahan we damangnya wa in ajija maka lamun apes itu si man fa in ajija maka lamun apes itu si man anil ittijai tina nyangigir ieu teh bisa nyangigir acan aki siropik teh sholat maka sholat itu si man sholat maka sholat itu si man mustalqian barina nang karak sok yang barina nang karak itu naon itu kuat nyangigir mah ki kuat nyangigir tuh aduh aki teu kiat sok bebari ayeuna nang karak aladori dina luhureun tongongna si man aladori dina luhureun ala teh pauko aladori dina luhureun tonggongna si man nang karak warijlahu tangan cara nang karakna warijlahu bari ari dua suku nasiman warijlahu bari ari dua suku nasiman lil kiblati eta tetep mayun ka Ka'bah jadi ieu keun we pengkolkeun ku Rafiq teh itu pengkolkeun si sukuna sinanejeh ka kiblat pain ajija maka lamun apa siman pain ajija maka lamun apa siman andalikatina madkur andalikatina kabeh teu kuat nangtung teu kuat diuk teu kuat nyangigir teu kuat nang karak kumaha atuh kullihi tegasna sakabehna dalik kullihi tegasna sakabehna dalik carana auma kumaha auma maka isyarah ngisa non isyarah itu man auma maka isyarah itu siman jadi salatna ku isyarah kumaha isyarahna carana bitorfihi ku juru panonna siman bitorfihi ku juru panonna siman kiceup ka hiji takbiratul ihram kiceup kadua ruku kiceup katilu sujud gitu wanawa jeung niatan siman wanawa jeung niatan siman biqalbihi ku hatena itu siman jadi geus apa ilmu nama fik lamun Rafiq kripuh kieu teh geus apa gitu nah teu kudu ayeuna keur gering mukaan heula kitab teu kudu panaina geus diaji biqalbi ku hatena itu siman wayajibu jeung wajib alaihi ka itu siman wajibu jeung wajib alaihi ka itu siman naon istiqbaluha mayun ka kiblat naon istiqbaluha mayun ka kiblat biwajhi kuraraina itu siman biwad'i syai'in kalawan neundeun perkara biwad'i syai'in kalawan neundeun perkara tahtarosi dinasana pun mastakana siman ganyel ku bantal mastakana supaya mastakana dicengkatkeun ayeuna mayun ka kiblat pami di rumah sakit mah raosnya bisa diputerkeun ringan si kasurna teh ngangkat teh kitu tah mastakana sina mayun ka kiblat di rumah sakit pan gitu pernah ling Rafiq mana ieu teh wayumi nya aya hamzahan wayumi jeung isarahan siman birosihi ku mastakana siman pirukuhi dina rukuna siman wasujudi dengan sujudna siman wasujudi jeung sujudna siman isara we ku mastaka beureun kieu ya ruku sakieu mun sujud rada sakieu tah kitu kira-kirakeun we pain ajija maka lamun apes itu siman anil ima itina isyarah birosi kumastakana itu siman biman teh birosi kumastakana siman mun teu kuat ayeuna ku sirah-sirah acan auma maka isyarah siman biajpani ku pirang-pirang juru panonna siman itu siman tadi mah kan ayeuna masih keneh kuat sirah lamun teu kuat sirah ku juru panon hungkul pain ajija maka lamun apes itu siman anil ima itina isyarah bihaku itu ajpan teu kuat deui ku ngiceupkeun panon geus teu bisa ngiceup panonna jigana geus diganyel ku ayeuna korek api ajro maka ngaberjalankeun siman arkana sholati kana pirang-pirang rukun salat
arkana salati kana pirang-pirang rukun salat ala qalbihi dina hatena si iman, ala qalbihi dina hatena si iman, maka sok we ku hate. Nu penting walayat ruku jeung ulah ninggalkeun si iman, walayat ruku jeung ulah ninggalkeun si iman hak kana itu salat teu ieu ku wajib-wajibna naon salat, keur gering oge wajib salat. Walayat ruku jeung ulah ninggalkeun si iman hak kana itu salat madama akluhu sabitan, madama sepanjang, madama salagina langgeng Sundana mah, madama salagina langgeng naon akluhu akalna itu si iman, naon akluhu akalna si iman sabitan eta anu tetep, sabitan eta anu tetep selama hayat masih dikandung badan, selama akal masih ayeuna bertiasa ayeuna ngemut maka wajib salat. Wal musolli jeung ari jalma anu salat qaidan barina anu diuk, qaidan barina anu diuk la qodoa eta teu kudu ngodoan eta maujud, la qodoa teu eta teu kudu ngodoan eta maujud alaihi ka itu si musolli, alaihi ka itu si muqolli jalma anu salat tadi diuk teh akan lumpuh teu kudu isuk lamun cager dikodoan teu kudu. Wala naon eta teh yun kosunya, wala yun kosu jeung teu dikurangan, wala yun kosu jeung teu dikurangan, wala yun kosu jeung teu dikurangan naon ajruhu ganjaranana si musolli, naon ajruhu ganjaranana si musolli teu jadi kurang ganjaranna teu. Lianau kana saektosna itu si musolli, lianau kana saektosna itu si musolli ma'dzurun eta nu diuduran ceuk syara, ma'dzurun eta anu diuduran ku agama syara teh eta nu diuduran. Wa ma qauluhu jeung kade ta ieu, wa ma qauluhu jeung anapun ari dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qaidan falahu nisfu ajril qaimi wa man shalla naiman falahu nisfu ajril qaidi. Tegasna mah hadis eta logatna man ari saha jalma, man ari saha jalma shalla eta salat si iman, shalla eta salat si iman qaidan barina anu diuk, qaidan barina anu diuk falahu maka eta tetepikeun si iman, falahu maka eta tetepikeun si iman nisfu ajril qaimi ari satengah ganjaran jalma nu nangtung, nisfu ajril qaimi ari satengah ganjaran jalma nu nangtung. Salatna jalma nu diuk cek Nabi kantos ngadauh salat jalma nu diuk satengah ganjaran jalma nu nangtung eta teh kade sanes dina salat fardu. Waman jeung ari saha jalma eta mah dina sunat, waman jeung ari saha jalma salat eta salat si iman, salat eta salat si iman na iman barina anu kulem, na iman barina anu kulem falahu maka eta tetepikeun si iman, falahu maka eta tetepikeun si iman nisfu ajril qaidi ari satengah ganjaran jalmi anu diuk, nisfu ajril qaidi ari satengah ganjaran jalmi anu salatna bari diuk. Tah hadis Nabi eta bahwa jalmi anu salatna diuk satengah ganjaran tinu nangtung, anu sare satengah ganjaran tinu diuk, berarti lamun dipersenkeun mah nu nangtung 100% ganjaranna, anu diuk salatna 50 pan setengahna 50/50 misalkan ganjaranna 50, lamun anu sare berarti setengahna tinu 50 25. Nah, terus setengahna deui lamun anu ngicep ta eta teh pamahmulun maka eta anu dipikeun ka 1% beun hate hungkul mah pamahmulun maka eta anu diarahkeun ieu qauluhu, pamahmulun maka eta anu diarahkeun ieu qauluhu, pamahmulun maka eta anu diarahkeun teh dipanteskeun ieu qauluhu ala nafli kana salat sunat. Pembahasan pembagian ganjaran nu bieu eta teh khusus ala nafli kana salat sunat bari ingdal qudrati dina nalika kawasa, ingdal qudrati dina kawasa. Contoh ropik teh keur cager, boleh ropik ayeuna salat sunat bari diuk teu naon salat sunatna ba'diyah qobliyah contohna atawa duha bari calik teu naon ngan ganjaranna satengah. Nah adapun ropik salat fardu mah bari diuk ayeuna dengan keadaan teu mampu nangtung itu mah tetep ganjaranna utuh teu dikurang. Sok sareng ngalaper ka hadis Nabi kumaha, man shalla qaidan falahu nisfu ajril qaimi wa man shalla naiman falahu nisfu ajril qaidi. Salat jalmi anu diuk satengah ganjaran jalmi anu nangtung, salat jalmi anu kulem satengah ganjaran jalmi anu diuk. Eta teh diarahkeunana hadis pikeun salat naon sunat nalika urang kawasa nangtung kalah diuk itu setengah ganjaranna. Adapun salat fardu dikurangan teu ganjaranna
lamun diuk henteu mudah-mudahan barokah manfaat. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.